diberi kopi teh ya kalau kagawena teh dahar we jeung hees dalam seuk menang mah hayang tuker tambah atuh da cah diunggal golodok ngomong-ngomong masalah ulah gitu penasaran batur-batur mah sombong teh kunaon ku harta ku mobil ku naon ieu mah sombong ku masalah dah jalma nu sok ngeludan ngomong gitu ayeuna jadi jalma nu pamer ku masalah tapi jalma tara ngeludan setuju tah catat lain ieu mah bari kieu dan dina TikTok teh anjing begitu sulit bari jeung muncrat kitu teh lupakan rehang istilahnya apalah tuh boga HP jangan boga HP karena di usian tapi kakak sedih-sedih kasusah-susah der diwawar lamun teu dina WA dina Facebook teu dina Facebook dina Instagram ayeuna mah malah mah eksis kene nini daripada udah norak dina Facebook masuk tembok anu diparoto teh ieu saha emak-emak teh nu buka incuk karek nyaho Facebook meureunna geus di batak dararae kieu teh naon atuh teh aya salah saurang anak incu nanti tah motok teh eta di-upload ku manehna teh pira ge kikieuan tidak dapetung dole santri mawadodol dole wakening cak wadod duka waduk saha teu kene pisan gawe HP atuh tah boga jadi sunah teh sabari cenah ngomong kabeh sunah teh sabari tilu kahiji sunatullah eta nu kahiji naon sunatullah teh usina tadi untung pakai masker aing jadi teu kapanggih pondokna sia tuh buru-buru ditutupan sia tah teh pohon teh nyikat gigi puas tadi sunatullah naon usina ditulis melawat nyumputkeun rahasia lain sagala diwawar-wawar gitu tapi kudu aya nu disebutkeun lain urang mah karek dikira da penting seltif trak kunaon nyari awak euy teh kitu penting aing dikira nepi ka jam 2 beak deui sia ngajaran teh dares sabalares ini temenang ini mah abdi kunaon gitu wah itu tahajud nyaya eta teh pancamarian bocoran teh ngan aya ngan teu kabeh nu diwawarkeun eta teu ikhlas teu kabeh gumantungkeun hatena hiji sunatullah nu kadua sunnah rasul eta nu kadua sekali lagi mah haji sing syarat mah haji semangat mah haji sunnah naon sunnah rasul teh malam Jumat nah istilahnya di malam Jumat hukum memanglah sunnah rasul teh malam Jumat hukum ade orang dia mah jadi malam Jumat mah sunnah rasul cenah hari malam Sabtu pokoknya mah salian di malam Jumat wajib cenah kita sunnah rasul teh ieu kabagi tilu hiji sunnah qauli naon cenah qauli teh ucapan nabi bahasa urang nama hadis bener pinter cek Catherine sing banyak di Yusuf sing bener cek Catherine tak gitu ada ngaji dan balan dan Allah ya taha hadis eta sunnah qauli dua sunnah fa'li padamelan kangjeng nabi loba padamelan kangjeng nabi kangjeng nabi mah di kieu tah lain kieu diputer terus kangjeng nabi mah tuang eta MC teh dek cicing mun ngajak daun sapodo mending ku masek bisa ning motor jadi MC bener siap benang kok lihat kucing bolak-balik cik MC mah MC mah hese atuh nyari kucing kangjeng nabi mah tuang lagi ku 3 ramo kangjeng nabi tuangna ku 3 ramo sunnahna mah lain ngomong bid'ah we murudan ari manehna dahar ku seno kan isliun kangjeng nabi mah ku 3
tilu kieu tuang teh coba kira warang kan urang mah ku kieu coba ini kieu tambah-tambah pan ieu geus aya ieu nyepeng ieu geus nyenak deui bae kitu lain malah mah ibu-ibu eta teh lamun ka pengajian tara tinggalin kantong pan jang naon teh usina teh lain tasbe teh jang ngawadahan ranginang ieu bisa jang nyakok nah da kapangi ya kada dina tiung na nyengsong atuh nu ngaji aya markah tong dibenerkeun dina kapangi gitu nah mana jam seri osoknya osok Sulaiman ras manadi pada bulan kangjeng Nabi sunah pali kangjeng Nabi suur pisan di antaranya Nabi apabila uih Nabi pulang Nabi teh pulang ka bumi ka dar ka katrok tok assalamualaikum dar tadi walar ku istrina teh damak Nabi ngetrok deui we assalamualaikum eueuh deui walaran assalamualaikum anybody home mungkin anybody home na di Arabannya ketrok deui assalamualaikum dan kita yang ngawaler langsung kulum di dinya we Nabi coba mun urang si Mas atau MC nu kieu meureun teu didagoran woi sare atau pingsan gitu banyak abdi alhamdulillah sarada tobat aya nu kitu aya salaki urang aya kitu salaki urang henteu teu bebeja cara gitu maka-maka ini gawe teh ari balikan belker hung rata-rata pan sorban di mana naon di mana itu sarwana ada urang we pasanganana dina budak kayak gitu belker utang teh di mana dar salat subuh teh jam nyigiwing marukana sorban meureun kaning imaman efek teh kacapanon atuh makmum teh nah itu tara muludan teh kitu patut teh tuluy mana deui Nabi mah teu isieun lamun teh mah kedah eueut jeung bojona dina gelas anu sami jadi mesra Nabi mah sungguh sweet Nabi mencintamu bila Nabi minum di bekas bibirmu tara sugan digilir-gilir kieu nepi ka dielap caritana cinta teh sehidup semati make deui tisu gelas bojo osok heueuh osok ngomong di dieu mah ditukangeun mah dar dihuapan misalkan ku bojo teh pak dieu wareg pan lebar jamu dar teh dikitukeun teh pan disopakeun make besok naon rabies seri berarti kicep lah tuli kakaro MC rumah Nabi mah bojo na teh keur kieu di payun teh keur calik kieu da ku Nabi mah dipeluk atuh dipangker bari kieu nyerane katinggal ku salah sawiyo sahabat ya Rasul nah begitu ka bojo teh diwalerna kumaha ibadah gede malah mah dipangku bojona teh dipayun dipangku nah bet dipangku ieu beuki gede na awak beuki berat na awak pamajikan nu dipangku ku salaki beuki gede deui dosa nu dihampura ku Gusti Allah mata ece balik di dieu ayeuna balik muludan tong hararese buru-buru diukan we salaki komo boga bujur gede mah insyaallah ngarempeyeuh potong jeung tulang-tulang main lagi mah beneran udah menahun tuh kalau masalah kina geus begung mah tinggal gitu wah dieu kan eta ngomong rakat ai sia kunaon cenah bari cek salaki teh nembe sarupa ustaz cenah ngarah dihampura bapak dosa sakitu tak maafkeun bae suur pisan Nabi tuturkeunana Nabi mah lamun teh mah ya kalepatan ti istri gitu tara diwawar Nabi misalkeun kirang amis misalkeun cai teh angeun teh kirang uyah karena bikeun rahau kolotot nepi ka bigil panon teh ari maneh rumah tangga teh geus 5 tahun teh teu becus nyayur acan
dak sia mah gitu daripada bapak sia tuh nini sia nu geus maot tuh nu geus maot dibawa atuh nepikeun ka pasea akhirna teh dikumpulkeun gitu budak teh kakak mau ikut siapa ikut papa ikut mama aja bapak diambak meureun bapak nama dede mau ikut siapa ikut papa ikut mama ikut mama aja ya udah kalau gitu mah papa juga mau ikut mama udah eleh atuh kabeh hoge ku apa bae mah ngan nabi mah tara nepikeun ka ieu sugan kapan setan ih buru-buru ka disepkeun teu ngeunah ge dianggap ngeunah gitu urang masuk itu urang menurut teu nyarekan nya caritana ahli sunnah wal jamaah nu puguhna nama ahli sunnah wal gagabah aduh nggak saya nama ngelehan lah dan nabi ge ngelehan ka istrina urang ge kudu ngelehan ka istri hidup istri hidup sok ibu dipambelakeun ku abdi lah mumpung aya di dieu lah bapak-bapak lah hidup ibu hidup siap awewe teh capek yeuh jadi ibu-ibu teh ulah salah isuk-isuk ngurus budak eta lamun penting nyieun bubur budak we teu boga kaera eta depan karawan baru kan aku makin yang budak teh dimplek-plek capek jadi awewe teh matak abdi mah ieu jujur we nya abdi salaresna abdi mah jujur we jak kajeun janggot panjang ada ieu sorak gede ceramah sok galang ku pamajikan ada sieun di dieu ngomong sateh da di imah mau cing di dieu buaya sateh di luar di imah mah cak-cak da itu ieu bari dipolotokan bari teh memeh ini teh awas kalana moal bari ceramah bari bohong nyaan ceramah walau sedemi Allah bohong negara lah atawa pokoknya mah tanda nanti karek percaya teh lamun bener ceramah tanda nanti sok mau kardus bener kata lamun ayeuna balik ke mawa kardus berarti urang dia nitah pasea ka aing serius eta si mas baru di Bandungan pabuka tulang bohong eta mah horoy da urang Sunda mah dasar heureui jadi nu bieu mah ulah dianggap heureui cik salamatan heula salaku karunya teu syarat geus gakarowe ayo takol ayo siap ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika tapal suka Allah satu tapal cicing itulah kalau apa pelong-pelong jika mulai tapal kudu sagala apal ya kudu sagala bisa ya ada jadi jelema rek lagu nu anyar datang aku kudu langsung bisa da abdi lamun mamawa hadroh tara latihan heula tara kamari karja sari keur panggih teh jeung barudak hadroh teh lagu teh suka dibejaan lagu anu teu make isyarat kudu langsung bisa mata kudu make piling nanti piling ceng atau piling beling kudu sagala bisa ya nyinden bisa abdi kamana jalan ke Jogja ka ditu ka Paliwetan si mas Allah kemana jalan ke surga ka ditu ka pangaosan ka ditu jentin bisaan subhanallah abdi pernah tingkah nginen baheula make jembung segala rupa nu penting mah sarulah di gelungan we cicing malah cicing biar ditang-tang lagu teu bisa selingna mimit tina rada nyeri nepi kana sirah nyai menjedok heula sakedok tapi lamun geus sakali eta nyai bakal menta deui nyai bakal tuh jadi apalkeun sia teh kieu patutna poma nyai mun geus resmi jadi istri masing turut ka salaki sanajan mah salakina bau tai
cie kucing saja disayang apalagi gue. Aduh bisa lah ngaji itu mau mawa kucing udah kayak dirinya itu. Aya ning sholawat dan sunah ning baheula bisa sholawatan barokat dan ala rasuli wa ala ali. Wah ieu mah bener tukang dengung kabeh. Oh satu yang Tony atuh. Alhamdulillah Ibu RW parantos sumpi. Nyari saya naon teh RW. Senang. Iya leres. Tuh Mang Dadang ngarek datang. Cik atuh ngaji teh. Balikan deui, urang lamun hayang bagja ieu hasil tina murudan ya intina ya. Lamun urang hayang bagja, urang hayang bunga, hayang salamet di dunia akhirat tuturkeun tilu sunnah. Saperti cenah tilu kahiji sunnatullah eusina teh poho deui karek dieu poho deui. Ayo melong eta melong. Nu kahiji sunnatullah eusina teh rahasia bener. Sina teraha sia. Nu kadua sunnah rasul kabagi. Nu kahiji sunnah qauli. Naon sunnah qauli teh? Hadis. Nu kadua fa'li sunnah padamelan kalakuan Nabi. Tuluy mana deui sunnah takriri sunnah hatekna keretegna Nabi. Mana ari Nabi mah kulem sateso cakna hatekna mah zikir beda saeutik jeung urang tah nyiung tah aing urang mah panon hees hate ibra urang pan urang masuk kabel itu urang kapung-kapung dikir teh kan la illallah geus dikir teh dikirna teh jahar ari jahar teh tari kan urang mah jadi hobi itu. Padahal di titah mursyid teh jahar pan ngeluh we urang la illallah batur mah disarada ieu kieu naon maneh eta dikir teh soraan kopi cerita. Untuk itu sok mah hiwal saya tahu batur la ilaha illallah saya tahu lain lillah Nah masalah dikir. Nah dikir teh cenah jeung aya nu nepikeun ka tasbih dikieu-kieu Allah. Eta teh aya teknikna saking kungeunna teh pang-pangna disioyong terang. Puting-puting cenah puting-puting gandengan dikir malah launan we atuh sok make mik sagala rupa diwartosan ku abdi eta teh keur ngubaran keur naon cenah ngubaran saha ngubaran dirina sok da panyakit hate mah eueuh ubarna di poliklinik oke. Sok tanyakeun ka budak ora tah kalau sakit hati kan budak mungkin teh pan babadi empat pan nya ka bogohna teh tok dangdang digaweana teh cium. Oh budak ora mah lamun ngondang ieu lamun hajatan mending budak ora daripada ibu-ibu. Da budak ora ngahuapna oge. Buka deui. Halis aing foto. Budak. Ibu-ibu mah wah. Kan kantong mongko. Tah hayang bisa bersih ieu teh ku dikir di antarana. Ngan dikirna lain dikir teu para rukuh aya teknikna dan naon oge aya carana. Tah cara teh disebut teh metode basa Arabna mah thariqah. Naon cenah? Eta teh butuh guru teh. Butuh guru. Guruna ge jelema nu bener-bener ikhlas geus teu butuh kana dunya, teu hayang teu embung. Teu hayang teu embung eta teu hayang teu
pasihan amplop poe meureunan ditarima teu dipasihan teu ngamok mursid kitu jalma geus bener-bener ikhlas diondang teu diondang teh kitu hese jalma kitu teh eta tauhidna geus dincak disuhud geus lain tauhid dina omongan unggul ban urang mah aku mah Allah we bibir mah hate manger abi mah ikhlas mah nya ikhlas moal poho teh tauhidna karek omongan unggul tanapi kana hate itu tamantak salah satu cara nanti kunaon kudu zikir ai zikirna cenah pedah aya beda teu janji langsung sakali geus dikirna ge aya teknikna pertama kudu ditalkin kedua kudu di beat naon beat teh janji beat teh 3 urang we ibu-ibu geuningan aya reboan kemisan jumahan mingguan sok aya geuningan ditepas imah saha we geuningannya aku berjanji sebulan sekali akan membayar beat bener nah hari di beat ku Bang Embok naik hari di beat ku Mursid tuh ngomong siot begitu leres jelema loba nu harariwang ku ngaran beat padahal mah eta oge beat ngaran beat teh janji sumpah nah itu kokoh bolak-balik wae atuh gitu jadi sakali deui ayeuna mah kieu ladang tina muludan nu ayeuna teh tepongkeun hasilna teh urang teh mana hasilna tina muludan teh salemur jadi dulur ari ngaran dulur berarti pasti beda-beda aya nu resep dikir tong dicare aya nu resep maca Quran keun bae lain ngomen we hayu dikir we kieu ngaganggu nah ari aya dangdut tara nyebut ngaganggu ari jelema nu panas ku dikir naon ngaranna tinggal kitu we enggeus aya wae jelema nu ngomong bid'ah heueuh ti dituna tah berarti manehna pagaweanna tukang kitu sok tanya ayeuna lamun tukang gorengan naon nu diwawarkeunna gorengan sok lamun naik misalkan kana bos kacang ibu rambutan gitu lain berarti tukang naon teh tukang kacang lah da moal mungkin tukang kacang nawarkeun jepit leres da jalma nu sok ngomong-ngomong bid'ah berarti manehanana tukang naon tukang bid'ah tong loba didengi ayeuna idza putiha halaka baban minat ta'aruf wala tuballi bi an qala amalu lamun teh urang dibukakeun lawang makrifat ku Gusti Allah ku jalan thariqah mengenal thariqah tong merdulikeun ku beda urang can soleh can bener da lain urang masuk kana thariqahna ge kana dikirna ge tapi urang digupai ku Gusti Allah gitu jadi tarawih ayeuna mah dikir ya abdi baheula mikir nepi ke kieu ngaduan teh Gusti nabi kerek jadi ustad rek jadi digawe lamun digawe atuh kudu digawe ka mana Gusti ngalamar ka ditu ka dieu ditolak wae nabi teh kudu dagang mun dagang naon atuh Gusti dagangna kudu di mana kitu pan baheula mikir teh lamun jadi ustad sok atuh gerak sing loba nu ngondangna muridna atuh sok gerak bringkeun pan kitu baheula ngaduan teh ayeuna mah henteu geus mimiti diajar zikir gitu mau bener diri sorangan diarahkeun ku Gusti teh oh iya bagian urang mah gitu baheula mah pan abdi teu kaok imaman kapiheulaan engko saya teh hayang deui datang ka masjid teh serius lamun tahlil dar kapiheulaan mimpin tahlil engko saya paut ka tetangga teu hayang deui abdi ieu mah baheula bisa praktikir mah ayeuna alhamdulillah rada waras saeutik alhamdulillah benar subhanallah untung mudah begitu mantap penting nanti urang sunnatullah jadi sunnatullah sina sunnatullah hiji sunnatullah nu kadua sunnah rasul sunnah rasul aya tilu nu kahiji qauli nu kadua fa'li nu katilu takriri hatena sabab a'malu suwarun qaimatun wa inna ma arwahuha wujudu siril ikhlas amal naon bae oge moal aya hargaan lir ibarat jelema nu eueuh nyawaan lamun dina hatena eueuh ikhlas percuma urang iluan hataman unggal minggu unggal bulan ari niatna yang lunas hutang moal jadi ganjaran boro-boro barokah jadi ganjaran ge moal
itu tabarokah bonus lamun dina hatena teu ikhlas cacak-cacak nu beat wae nu dikir wae hese ikhlas pokona nu taradi dikir itu jadi jam salapan hiji deui cek tadi teh hayang bunga mah kudu mulungan kudu migawe tilu sunnah nu kahiji sunnah sunnatullah nu kadua sunnah nu katilu sunnah wali nu katilu sunnah wali teh mun saurang lamun loba mah aulia saha wali teh jalma-jalma nu dipikanya ku Gusti Allah nu diogo ku Gusti Allah wali teh lain cara dina TV bisa pelenyang ditangkal ka tangkal lain eta taksan teman kitu wali teh lain anu di bulan wae sirahna lain wali teh rupa-rupa aya wali teh anu pagawean teh ngabodor bae aya anu bajuna ge tapi kabitaun aya eta wali teh nyumputkeun dirina da wali maka beung-beung mambungga panggih bantu ngan wali teh lain sakurnu sakti bae lain ngan hiji nu urang kudu dibika nyahokeun sunnah wali teh eusina teh naon ihtimalul ada aninnas narima dinya nyeri ku batur narima dinya nyeri ku batur sekali deui narima dinya nyeri diledek biasa teu dihargaan biasa gitu dihina nikmat gitu wali aya hayang jadi wali ari kaledek ngamuk segala dibaca dor nabikeun ka kasilung saeutik oge pedah diuk di masjid biasana dinyuruh beh dieuder kapiheulaan ku batur langsung dibaca sia awas wae teh diteluh wae langsung dibaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar seorang lagi saya itu rekeut era ada kamari di masjid itu aya ulah atau ada menang minum segala rupa ngan ieu urang ngadongeng heulanan urang-urang ngadongeng bae lah ngajikeun penting mah keuna we heulanan baheula mah lain kudu ijazah atawa hiji anu sepi anu baheula mah ieu Syekh Nawawi Al-Bantani we ngarang kitab Sabdina hayang eureun hujan teh meurina naros Syekh ieu abdi hoyong hujan teu hujan wae kumaha jampena babari naon cenah rabbi birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro terpercaya mimpitin sok baca dibaca gebres teh hujan kita tuluy nanya deui se ari hayang raatna kumaha baca deui we no bieur rabbi birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro raat sok ajaran urang rek hujan rabbi birli wali walidayya dicabak pantaran teh urang nu salaki da imam mah mah dan sababna rabbi birli wali walidayya teh doa paragi tua tapi kolot baheula mah naon bae oge bisa jadi jembatan ngetok pintu langit ari hatena tara leupas dina zikir mah kita aya bahkan anu padena teh kabangsatan wae panen jadi pengelakan menyaman baheula mah ulah digawe di pabrik eueuh baheula mah taranen we tatanen usum rek panen eueuh dipaling ku batur unjukan kawali Syekh Olil harita di Madura pas kabeneran Syekh Olil teh keur ngajarkeun jurumiyah kitab gramatika bahasa Arab keur nerangkeun masalah fa'il qoma zaidun qoma fi'lun mabniun ala fathil dhahirin bi akhirih li anahu wa zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun bi akhirih taqoma geus nangtung saha zaidun jaid keur nerangkeun kitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, rek naon guru, rek ngaji, ya kenaon, iya mama itu abdi panen kapalingan wae batur, gitu, babari bacakeun we iya koma jaidun, cara kita balik ke buru-buru, itu ajengan baheula, lain mangacalik, begitu keur ngaji, kita menang di kamu, lain iya mah ngaji ge pere gara-gara aya Persib, si Mas harus di tempat teh. Ada cenah macam beja kamari nu kabur di kanjuruhan depan maut sabaraha urang geuningannya si emas harus selamat naon loba jeung nu bareng ngaji gara-gara Persib tuh
lain anti ngan usum tugas mah tugas baik gitu, tinggal milih mana jangan aja jangan aji jangan aju tak sih jawab orang teh duh eta Mang Tony aja mah ihtimalul ada aninnas narima pilara ti batur narima ka nyeri ti batur jadi ti serat ayeuna ulah loba didengekeun lamun urang henteu sigeungan ka batur aya we nu nyigeung ka urangan urang ulah ka panci kitu ngos ayeuna keun bae batur mah kitu oge kitu urang mah ulah kitu kartos ayeuna mah ulah ih nah yang deh ngaji di dunia nah gitu dari bau dan lain hari itu kemana ada betul-betul seragam atau urang aja bagaimana juga lagi